Angkat aja. Non mani Itu saha? mana ucap mah aneh kunaon ih aneh ini kunaon sekentut Bang, saya ih, ceengan ya deus mah. Mana kan ngomong? Sorangan. Tadi mikiran si Tuti. Naon teu beda dah? Euy, nah tadi dia geura jalan. Culang-cileun langsung asup ke jero. Kemana itu teh nak? Di jero. Naon? Itu. Aya perlu hanya wae. Bae atuh mikir bos Tuti. Mana situ teh? Di jero. Tuti. Dot. Naon? Lu mana di jero sorangan? Keralasan naik sare nih. Kamu mana sare nih kegiatan? Tidak, naon deui atuh. Jadi mana yang ngobrol tuh? Ulang luas ya. Naon? Oh, kita naon tadi lewel. Aing tadi pokok orang mau buka luas ya tadi mah. Kalau nawas mana nih? Kita ya we pokoknya mah epik kasieuna tadi mah. Mau di meja. Jalan gitu. Sebenarnya kalau di tara-taranya itu Atuh nih hayang we nih. ayo. Aja Ada naon, Cak? biasa. Oh sih bakal dia nginjem duit anggar gitu wae kan emang. Naon atuh nong dicerikeun. Nah, rubah-rubah mana sih patek itu we ayo. Acan nih karena ayeuna ada nu kamari mesti dibayar. Oh kan ayeuna dalam remen teuing mah aing teh bangkrut we di nyaman kemana? Aja nih data tangga Ada urang. mah serian wae atuh. Di bae atuh di daerah story. Kamu menceritakan daripada mana numpang di dia. Ada mana? Itu gede cuma 300.000. Benar tuh kumaha duit, mau buka 100.000 deui. Nu satu bayar tuh kadekeun. 100.000. Eta irahan nu 200.000 na. Iya kan saya nginjem ka aing lah, saya juga nu nagih. Kapan aing teh nginjem teh 300.000. Cek mana aya 100.000, tah nu 200.000 na teh iraha ka urang. Kan saya teh nginjem, nah juga nu nagih ka aing. Kapan sih ada teh? Iya, minjem 300.000. Ayeuna aya 100, nah iraha nu 200. Heeh, nu 200 na iraha. Iya, aing keur lieur tong dilieur deui sia teh. Makin jeung lieur. Mana makan mikiran nu 200 na pan urang teh nginjem teh 300. Cek mana teh karek aya 100 tah nu 200 na rek iraha. Sia diinjem atau nagih ieu teh. Nginjem. Ada aing bukan 100.000 kumaha tuh? Heeh, bae nu 100 heula cek urang ge. Ayeuna. Tangke nu 200 na rek iraha. Kitu mun aya euceul ka urang keun. Mas dia aing jadi lieur kieu sirah teh. Cuma lieur sia teh. Tong lieur wae. Ini baru pere we. Ini bae heula nu 100 na sok cokot heula juk. Kalau Ini siapa? itu 100 na gua dari duit, orang gua duit. Nah, gitu. Kan urang teh nganjuk ke 300. Tah ieu karek 100 berarti urang nonton dioce 200 nya. Aisyah ada boga hutang atau dek nginjem sia teh. Nginjem. Sini jangan lagi nah gitu. Nya apa urang teh nginjem 300 ceuk pokona. Kela kan, mana teh nginjem 300. Heeh. Itu ada ayeuna 100. Heh, tapi da urang mah nginjem 300 tah berarti. Ya iraha boga. Heeh, boga nu 200 deui berarti euceul iraha ka urang eta nu 200 deui. Kan minjem.
Tengah lieur si teh aing teh lieur kumaha ieu? Si kendung wae ngartieun pe aku. Ceu maneh gitu ngarti-ngarti. Jeung geus bae tong nginjem atuh. Kamu pokoknya mah teh maneh utang ka urang 200.000 rek iraha. Ya siapa bayaran iraha? Ke urang mah minggu hareup ge dibayar. Berarti Berarti saacan minggu hareup berarti maneh anu 200.000 urang kudu geus aya isu ka urang. salah lieur kieu. Ya aing liurnya kan si kata nginjem ke aing 300.000 aing beres 100.000 tapi nah aing sudah boga hutang ka si Keha. Apa ya orang merek ini tuh Atuh kumahanya aing da butuhna 300.000 sedangkan si Tuti merengan 100.000. Beren iki atuh meureun bawa poe deui we. Nya atuh nung talangan lanung kumaneh nung. Iya jadi urang nu nombokan. Kumaha atuh nung? Ya pikir ya boga duit atuh Kemana tuh? ini Kemana? teu ngarti kejuman-juman ulah lieur ke sange. Nah balik deh. Cuy, pinjam duitnya kakak ke mana? Biar aing mah ada kan dari duit. Sia. Aing kudu kemana nya tadi nama gua doan atuh tapi balik daerah aing. Beungeut tah. Oh. Kudu urang. tong jama dua wae atuh nih tong nyirikeun teh jelema susah. Waktu hari orang ieu kudu ka saha deui nginjeman sedengkeun kan dia mah nu beungarna waktu si Tuti aing kudu ka saha deui. Teuing. Tulungan atuh nung nih. Cek dulungan kumaha tadi urang oli ku si Tuti atuh satu poe. Saha deui nya. Teuy. Naon? Jang naon sih nginjeman duit teh? Yang naon atuh ni kepo nung? Iya atuh nih berbeda. Heuh, lamun di bejaan teh nulungan. Lamun maneh rek nulungan ku urang di bejaan. Atuh nih ceung nih santeuna bisa ngaringankeun beban ece. Teh rek nulungan moal. Nah sok atuh sok. Kunung ditulungan sok cerita. Ieu nungnya urang teh. Yang setor Bank Emo. MBK, beak, listrik bayareun, cai bayareun, can sikiin mentaan we jajan, sok marek nulungan mah. Mau jadi geningan sugan tutup gitu. Aing teh ge aduh pancen pakeun. Sugan tutup gitu. Loba-loba teuy kita sangem. Jelema. Kemana sih? Bapak salah. Nanya tapai? Tapai? Ieu jelema teh. Bapak rek naon ka dieu? Iya, eta nu boga imah ieu teh boga utang ke bos urang. Oh, situ Utang boga urut utang. naon? Ah, pokoknya mah aya we. Teh pamayarkeun? Nanya teh. Ka mana? Oh, atuh nih, nu telepon atuh. Nu telepon atuh. Kalau tuh buru telepon gitu.
Halo, Halo. Tuti di mana? gua jalan yang benar. Iya anu lagi tadi ya. Lagi naon? Dijakeun deh eueuh kitu. Mau balik. Kumaha atuh? Hari kitu nih ya sana naon? Atuh. Geus. Ai. Itu harus balik lagi. Jadi ada tahu mati aing boga hutang. Sana deh. Kumaha Cen? Senang mau balik. Dari luar. Baraha hutang mah si Tuti teh urut naon? Nanya tadi pangmayarkeun? Pak, boro-boro ngomongin hutang batur. Abi ge tinggal di sampilan susah na kieu. Heeh, teu matena tong yang apa? Apa abi masalah ku tetanggana kitu hayang nyaho we kitu hutangna urut naon da seperti mah beunghar di dieu mah kasebut beunghar. Oh, banget tapi teu mayar hutang. Mun babalicetan kitu. Urut naon? Atuh eta boga hutang bayarkeun heula. Naon Pak ieu teh pugu Pak ieu teh nanginjem abi teh Pak. Abi teh jelema susah Pak mun kudu dicaritakeun mah sarua Pak. Abi ge nih abi teh datang tadi teh Pak tadina rek nginjem ka si Tuti teh. Nih abi teh di imah teh bayareun Bang Emok, MBK, budak paminta we jajan, salaki jauh, transfer Pak abi teh listrik. Bayareun gas, barareak beas, barareak minjem kasih Tuti terus syukur dibere 100 Pak abi kudu namakan di mana tuh Pak ini abi tuh juga mas susah karena datang bapak amuk-amukan ujung aku hutang si Tuti ke abi ujung-ujung terus main hutang si Tuti abi oge susah Pak Ya punten da teu apa atuh sugan teh beunghar we sami kos Tuti. ih mun beunghar mah abi mah nginjem duit atuh Pak nih cok bapak bisa teu nulungan abi abi loba bayaran budak minta we jajan Pada tahun budakna. Ke sekolah apa budak mah karek kelas 3 ayeuna teh jangan we Pak teh sekolah ge mumpun itu kudu dibaruli can abi teh lieur ku sapopoe itu Bang Emok nagih wae atuh daerah MBK di Renteng we mantong Kurang teh baraha? 200.000 sampai nanti 300.000 Pak iya abi minjem ka sedikit cenah dibere 100 Di kagoknya mere teh 300 separahnya. kudu ke abi teh neangan ka ditukar dia tambahna di mana daun begaun Yo, tambahan. Bayarkeun. Kayu jangan abi Heeh. merah ya Bapak Mere. dibager Bapak Gusti ya Allah ninun Bapak Lamun geus aya bejaan nya. mungkin di bejana tuh Ka abi mah. Memang teh susah. Nih gitu. Bapak bager ke ya Allah aing ngimpi naon yang menang rezeki naon alhamdulillah Bang. Bang. Saya ceeham dari luas. kemana kamu Bang? Sama ini boga imah. Wah.